Dan Non, aing teh minta solusi euy. solusi naon ieu? Aing teh pan boga penyakit kesrek ieu teh. Hah? Kesrek? Heueuh aing kesrek boga. Aing geus berobat ka ditu ka dieu. Geus diubaran salep. Geus diletakan ku kuda bikang lagi. Aing tuh waras-waras no. Kabeneran sia ngomong jeung aing ge. Eta lain tambahan medis yo. Jadi iya bisa jadi penyakit teh aya nu ngaguna-guna ka sia teh. Hode. Ilmu hitam sia teh diteluh, aya nu teluh. Aduh, disantet sia teh ge. Kabeneran bapak urang ayeuna jadi kokolot ge geus teruji ayeuna mah loba jama nu berobat cager. Mulai ti penyakit kesrek jeung sajabana tek-tek bengek. Hode. Heeh, Nu bener. benar ge. Kumaha? Nu bener. Hode teh waras. Bener ayeuna mah waras, geus teruji. Yuk mending keneh ka bapak urang bae yuk. Ayo atuh. Hayo. Aduh, aing. Gawat. Heula tuh yo, tungguan gatil aing. Aing mah. Yo RG, penyakit mana teh guna-guna ti batur. Eta teh. Hayang ngupuaskeun ka maneh eta teh. Ameh beak hartabanana sia teh sia teu daek cager. Patama cager seetik tinih deui, tetama cager seetik tinih deui supaya beak hartabana sia kanas, ledis. Eta teh. Jajal ayeuna geus beak 90 juta sia. Nambahan kesrek kalau beki ngalegaan. Erek kumaha? Geus ena mah RG nya. Padu waras, padu cager heuh. Ek dibere tambah ku aing ya. Ek dibere cai cicing. Ek dijampean heula nya. Siap, Mbah. Yo RG, caina diinumkeun nya. Sawareh deui dibalurkeun kana kesrek maneh. Insyaallah cager muruluk kesrek teh. Sok. Inum atuh perandai-perandai kitu. Pan saya yang cagerin. Iya, Mbah. Inum. Hei. Jauh. Tanggung jawab sia, goblok. Tanggung jawab naon ya? Aing tas berobat di bapak sia. Lainnya tambah waras, karena tambah penyakit. Purut. Sorry di sia. Tayangnya aing kudu waras yuk. Kala ya ge. Sigana ieu kari-kari bapak aing salah macakeun mantra yo. Lainna obat kesrek, jampe kesrek kalah ieu mah jampe ngagedean kanjut. Tayangnya ho. Aing kudu waras ayeuna. Aing mung kieu yo. Berat aing ngomong nu kieu. Nya geus ayo yo dibenarkeun ka bapak aing. Tengah itu aing nanya, aduh, ripuh. Duh, riweuh aing mah. Naon RG beda kada deui? Dukur abal-abal. Aing tas berobat di dieu, kelainna tambah waras, ka tambah burut. Sorry sa teh dukun. Situ ulah kitu teh bapak aing tuh. Kajen, gandeng sia. Pimil wae aing teh berat mau nu kieu. Palang saing mah da euy maca mantra. Asalin kana burut. Ningkala jadi burutnya. Tayangnya ho. Aing kudu waras ayeuna. Aduh. Baca mantra ayeuna deui. Dukun belo. Aing tatambah ka dieu lain kalah waras, kalah tambah penyakit deuleu burut. Kalah sareuri sia kunyuk. Aing teh tatambah ka dieu teh hayang cager. Aing teh teu bisa sare. Tungtung nama aing anger teu bisa sare. Burut ongko. Ieu teh disadawe kakekok. Oh, aing ge. Sarore. Yo, tingali salempak nu meujeuhna deuleu. Terus eta mah naon, Mang? Dikeresekan.
Sorry, Dek. Kerja bagus. Moal tegulung tikar ta si dukun gebleg teh. Si dukun palsu, si dukun abal-abal, si dukun gelo. Timimiti api-api penyakit kesrek, nepi ka api-api penyakit burut. Kerja bagus sempurna. Bisa, Lin. Bisa. Cerdas, Lin. Cerdas. Bijak, Lin. Enggak, saya minum kopi atuh. Udah ditanya wae. Oh, jadi sararia teh kerja sama sekongkol. Awas ya, dibejakeun ka bapak aing. Hei, Gusari. Baik menghancurkan perdukunan aing, usaha aing. Udah, Pak. Oh, ya,